Mah, apa boga babaturan? Karunya sa. Hirup nate meni susah teh mah teh nya. Nepikeun ka calana jero oge ngaput tinu karung urut tarigu. Terus kumaha? Tah kieu nya hiji waktu teh mah teh kawin. Pan ari pas kawin teh sok malam pertama. Tah pas malam pertama teh eta pamajikanna langsung pingsan. Nah, make pingsan kunaon? Pingsan teh eta gara-gara ningali tulisan tinu calana jero salakina aya tulisan berat bersih 50 kilo, kualitas terjamin 100%. Oh, aya kitu mah sarua jeung baturan mama. Awewe babaturan mama mah. Kumaha kitu mah? Manehna ge sarua, jelema teu boga, manehna oge manehna nyancangan cut ngaput tinu sepanduk galian sumur. Terus kumaha we? Terus pas ket eta kawin manehna teh nya salakina nu pingsan eta mah. Kunaon? Salakina pingsan ningali tulisan dina cangcutna, awas kedalaman 100 meter. Aing mah eta kabayang we nya lamunon urut spanduk galian kabel jika nama aya tulisanna awas kasetrum tegangan tinggi jika nama